carita pondok nu dimuat dina koran Galura edisi 2 Oktober 2020 Rohang Sastra Carpon Rubuhan 8 karya M.H. Ubadillah kalawan judul Sarebna Dina Mumunggang. Lenglang na langit ngagarit persis heuleran areuy kumeli atawa bolet lebakeun toblong walungan ngalengkob tur ngagalura kenca katuhueunana Ciwidey Rejeng Cilebak. Langit ngaempang canembrang ruak riak ngajaladri siga kalangkang lemah mantul cahya tipuana buah didinya katineng buah didinya karaman asa baluas sanggeus puluh-puluh tahun mulang ngadampal sarakan mulang gesan panyindangan lantaran isuk getoge balik ka pangumbaraan. Di dieu dina punclutna congon batu kawirna setengah hing ampar reuma satu tas lampah duaan geus sababaraha warsih ngagelang lalakon urang ngamalir rewu katineng mangsa lampar lelempangan mangsanang yedep perang kungsinanya panasaran nah urang bisa tepung cek diri malibir angin mun restu mihak ka urang mun wanci ngotretkeun pasti sok sanajan can pasini baris tepung dina janji hiji satunggalna ati urus sakepelan harapan kitu cek kembang cangkingan anu rena ngabarengan marengan ngaleureui mega jeung hareuge laksa rasa ayang-ayanggung didinya dina embatan satapak ampar jagat bahengetan keur saterusna pahaneng ngimpleng keur udageun duaan ngumbar kumaha mun pupulasan duka iraha-iraha urang duaan nyarungsum deui ka asih boa ukur pupungkasan atawa mo amprok deui lantaran geus lian wanci kitu pisan ngaharewos anu ngageleng tepi kareupna munggang geuneng lir nu keur ngacegang antara tonggoh patenggang jeung lebak dayeuh soreang tur lampah pating siriwik ngagaritan beungeut danau jeung gugupai pucuk enteh lambak leutik nu nyiriwik jeung siruyuk nu ngagelik katut uncuing manting cirining teuing jeung teuing kitu cek urang duaan marengan gilisir angin tepung teh nyabet kemba naon jeung kumaha cetak saha nu lepat atuhnya antawis urang duaan diri ukur wasa gideg lempang nyorangan lir kundam buahna kateutimtriman marudah satengah warsih nungguan salira ke embol-embol tug tepi kawates warsih tresna pegat taya ucap sakumaha urang tepung kitu harewos dengkleungan kiriman lengking pepanting jeung ulang-ulang turiang dina labunan cariang ganti galindeng anjeun nah ada gembang mah ngantos nah ada kembang mah ngantos tingawitan kateg menit dugi ka galantrangna jam ti dinten tuk jebul minggu malihan ka untuy taun betus angin pasosore kana wakca pamihape wakca kembang paninengan ras deui kana pilampah atau ganduaan mapai kurat kebun enteh lipat mangsa amprok deui rumasa teuing kubaha nah diri noyon wae
nahabet ngamangsa bodo padahal sumedeng sono katara anjeun sarasa sabrehan ngawet kurawud lir dilak tur dilak nganaha-naha dina sareupna mungunggang jeung angin nu nganteur tembang kalah musial ka perih kutuna jajaten jroning beulit papasten sakitu waktu teu metu nguniangkeun kamangmangan naha diri geusan mampu ngabagjakeun tanpa cidra ka kembang nu dipika cinta kitu pisan sadak keteg jajantung jeung urat nadi lamun mah teu kapunahan tangtuna diri sulaya anjeunnya katalang sahara batan andika kumeok talung undur tina jurit leuwih hade popoleh we sabbahan kati deresa itu gorowok wawanen ti jero parungpung ati lempang teh can nepi-nepi datang tuna pupuihan turut-turut ciwahangan ngajajah bantaranana anjeun bet rasa kikireun kembang teh kangen ringkangan sakapeung kokolepatan kajauhna kadegeutna jojorelatan lir tatit tur nyiriwik lurih purit nirup beulegenjeur ati samangsa patepung deui beurang geus lain nu urang purit milik manuk tiit beurang urat sewang-sewang beurang urang sewang-sewang beurang urang sewang-sewang kitu deui awang-awang geus lain paragi nyawang nu bareto kacapangan purah motretkeun harepan getruk keuneng kasareupna dimemunggang kareueukna reuk jeroeun sawangan tapi kudu mulang pasrah balik ka jati pinasti ayeuna mah tepang urang tepang dina sewudunga kumargi pasaling singan bagian ngaheuyeup nasib urang sewang-sewang itu cenah ceuk sareupna ngupahan samaneh leos sareupna tepi ka mendem ngumbar sawangan melempem tapi lempang modek eureun da memang hamodek kugon nu atos mah nya atos we teu kedah diuyab deui hamo mulih ka kamari kebeg ning aya kalindeng anjeun lep-lepan titukangan keben lawas puluhan tahun kalarung kungsi berang teh barebe basa teu pupuguh hujan praspris dina congo taun iraha urang lawungan tepung deui dimumunggang cek diri ngakeuri perih bareng jeung korea blambak ngarampidan puluh rangrang nyoeran pucuk hancuang anjeun teuing ku timpuh dilak teh kudeng deleueun pasti iraha-iraha urang seug bakalan tepang matak helok guli mengan ongkohna nyebutkeun pasti tapi dirembei iraha 10 tahun na ayeuna seug tepung jeung mumungganna bari beurang katomperna parat tepi ka pareumna urang mulang kapang inditan pisan nganyam lalampahan ngupaya nyarungsung hade lir emas di Sarawedi itu ceuk sandekala cang pojong soang pangbarung tahun anyar 1442 Hijriah